Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring wasta pun Erin Prihandini. Dina danget ayeuna, simkuring baris nyarangan pamirsa sadayana dina acara BSK Beja Sunda Kiwari edisi Minggu 13 Maret 2023. Runtuyan prosesi kawinan unggal daerah di Indonesia tangtu beda-beda. Nuturkeun kana adat jeung budaya anu diturunkeun ku karuhuna. Kitu oge kawinan orang Sunda. Dina runtuyan prosesna aya anu ngaranna upacara siraman adat Sunda. Anu kumaha atuh hari upacara siraman teh? Pamirsa nyanggakeun hasil liputanna. Ya Nabi salam alaika. Siraman nyaeta upacara adat ngamandian calon panganten saacan prosesi ijab kabul di lubang sungkeun. Budaya siraman ieu teh asalna tina adat Jawa, tuluy dilakonan oge ku orang Sunda. Prosesi siraman miboga tujuan pikeun ngabersihan jiwa jeung raga calon panganten, sangkan dijauhkeun tina hal-hal anu goreng. Aya sawatara bahan utama anu diperlukeun dina upacara siraman. Di antarana cai ti 7 sumber anu beda, kembang 7 rupa jeung 7 sinjang. Salian ti eta aya bahan jeung pakakasejena anu miboga harti sewang-sewangan. Siraman biasana dilumangsungkeun di imah calon panganten atawa di gedung anu disewa pikeun eta acara. Waktuna mah bebas, biasana ti jam 10 isuk-isuk nepi ka beresna acara. Abdi anu hina. Kumaha lumangsungna siraman teh? Siraman teh disusun ku sabara rupi acara gitu. Biasana mangaras sareng sungkeman. Saha wae anu dipancenkeun nyiram panganten? Nu dipancenkeun nyiram panganten mah sepuhna panganten sareng 7 sepuh ti panganten gitu. Kumaha aturan nyiramna? Aturan nyiramna teh 3 kalinya tiap jami teh gitu. Kahiji tina mastaka, kadua tina punduk atau napi di badana gitu, terus katiluna teh dina sampeanana. Masyarakat Sunda lolobana nganut agama Islam. Dina ajaran agama Islam, siraman diwenangkeun pikeun dilakonan. Kusabab geus pernah dicontohan ku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ku kituna hayu urang babarengan ngamumule budaya siraman di Tatar Sunda. Silmi Nur Abidah, Polres TV ngalaporkeun. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicikapkeun dugi dieu. Simkuring pun Erin Prihandini, ngawakilan Ais Pangampih Polres TV, seja amit mundur amit mungkur. Bobo sapanon carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.